Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayah tepang dangudenya. Di nararaga nyata urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dina judul si Jelug Hayam Gaib. Atuh mangga mitra, urang teraskeunnya kuilujeng ngadangukeun krung. Ayeuna mah urang caturkeun waktu isukan bajangat nu kiwari geus mibanda si beraja geni hayam adu ti alam gaib. Pamere ti Prabu Galunggatea. Bajangat boga maksud pikeun mentes eta si beraja geni. Nah bener cenah hayam hebat. Wong adukeun we heula. Itu pamikiranna bajangat dina waktu harita. Nya. Ku aing wang pecakan. Wang adukeun hayang nyaho. Kumaha kehebatan di hayam teh? Atuh bajangat ini teh rek adukeun hayamna. Cinditna teh kahiji pakalangan anu teu jauh ti lemburna. Kawan teh kacaturkeun di jalan bajangat teh geus tepi kahiji tempat. Mangrupakeun tempat main atau hiburan. Ari utama namanya eta hiji tempat pakalangan pikeun ngadukeun hayam sok dibarengan ku tumpangan segala rupa. Kasampak di sloba jalma anu ngaliwut ngariung-riung pakalangan. Atuh bajangat saheulaanan mah salah jowe heula cenah. Hayang nyaksian. Kumaha eta lumangsungna nu keur ngaraduh hayam. Katingali harita salah saurang jalma anu keur ngadukeun hayam carita. Sia euy. Labanan hayam dewek sia euy. Atang. Sia kawani sia teh Tah, duit sarajut sia adalah pasangan dah. Munnya bisa ngelehkeun hayam dewek mah. Cek si Jono bari nangtang ka si Atang. Puguh we atuh ni ditangtang teh panas hatena. Mani si hayam dewek oge ngalawan hayam sia mah. Sok dah lah. Dewek oge dipasangan duit sarajut sia adalah. Aduh kejeng dewek. Nah benar teteh Atang sia. Heuh lah. Mun ulah kaduhung mun hayam si laing. Maka keok hayam dewek anu unggul. Muntang maka ujub sia. Hayam dewek si demplon. Moal make eleh Asok lah. Mau adukeun we ayeuna mah. Montong kukubuk wae sia teh. Bau sungut. Cek si Atang bari manehna teh jeleng. Si demplon teh kiwari mah geus dilepaskeun. Eta si demplon teh marupa hayam anu gede jeung montok. Teuing rakus, teuing baranghakan sagala meureun. Teuing geus turunan bae. Eta si demplon teh mangrupakeun hayam anu montok pisan. Leumpangna ge maneh katingali ngagegak. Maneh ngagiyet. Tapi najan kitu ari kamampuan diadu nama memang luar biasa. Jeleng atuh sarua hayamna eta bogana si Jono oge nu ngaran si Sirintil. Kiwari mah geus dilepaskeun. Dua hayam geus adu hareupan. Katingali bulu beheungna teh geus carentang. Sirih pencrong pada taki-taki rek ngamimitian narajang. Gapruk gapak ceprot kiwari mah geus mimiti silih bintih silih Si Sirintil memang gesit gerakanna teh. Najan hayam anu teu pati gede tapi kawani jeung tandangna mah garangna papacok wibintih jeung sieun ku musuhna. Najan si demplon teh mibana awak anu montok jeung gede. Lamun dina tinju mah beda kelas. Ari si Sirintil mah kelas ringan, ari si demplon mah kelas berat. Geus sababaraha kali panarajang si Sirintil keuna nanggal pisan ka si demplon. Tapi eta hayam teh teu rengrot-rengrot. Tagen we kawas nu teu karasaeun nanaon-naon. Sakalieun si demplon males narajang. Eueuh hiji oge anu keuna ka si Sirintil da puguh hayam anu lincah. Gerakana kesitna da eta we. Lamun heug tenggelan si demplon beunang. Sakitu tenggelan anu bobotna rohaka. Moal teu ngejengkang atuh si Sirintil teh. Tapi eta si Sirintil mibanda kecepatan gerak
memang keunggulan sok sanajan awakna leutik. Aya sia sirintil ulah mundur euy, kira ku sia dipale unggal poe ku dewek dikojaikeun unggal minggu. Tah hade euy, ulah nepi ka leuseuh sia teh, terus tarajang terus bari-bari ombe tah kitu tah terus gapruk terus euy. Cik si Jono manehna ngababatohan ka hayamna. Demplon. Kira ku maneh teh euy di paraban unggal usik anu sakitu rampusna sia teh. Malah keur naon di paraban cacag belut ku dewek. Unggal poe di paraban pais gaang. Nepikeun ka di paraban cacag anak berit. Kira ku sia teh bet eleh ku hayam leutik kitu, ulah ngadakeun dewek sia. Hasok jebrot dah moal teu ngusek. Sarua si Atang ge manehna ngababatohan. Nu diadu teh geus liwat sababaraha hareuneu. Tapi duadana can aya anu unggul, pada saimbang. Tapi ari ku kalilaan mah si Sirintil teh ketingali kawas anu leuseuh. Kawan tu manehna teh loba nyerang ka si Demplon. Bari jeung teu ngabuahkeun hasil. Kitu deui manehna satekah polah nyingkahan panarajang eta si Demplon. Ku gerakan anu cepet, kitu ngabutuhkeun tenaga. Tanagana teh geus kakuras. Atuh nu antukna mah eta si Sirintil gerakanna kiwari jadi laman. Dina eta kasempatan anu hade, hiuk ceprot meletak kecok. Panarajang si Demplon kiwari mah keuna kana sasaran. Bener we ari keuna kana sasaran mah balukar nama takparna. Serangan nu ngandung kekuatan anu pedas teh ngabalukarkeun si Sirintil namru nepikeun ka ngarampeol ngudupruk. Tingali sirahna teh lieureun. Meureunan teh tinggaliana teh ranyai kebruk. Geus kitu mah teu bisa ngajaga kaseimbangan badanna ngudupruk. Kudupruk. Sanajan usaha satekah polah pikeun hudang. Tapi eta si Sirintil teh teu bisa eun dicengkat. Eta si Sirintil teh geus eleh di KO ku si Demplon. Atuh ningali kitu mah si Atang teh surak. Horse. Euy. Alah, hararorse euy. Hayam dewek unggul, alah Demplon teh atuh pikiraneun. Najan montok tapi hebat. Rasakeun sia Jono. Si Sirintil teh kiwari mah geus ngudupruk. Eueuh tanaga. Halah sia namru geus di KO ku si Demplon. Hidup Demplon. Atuh si Jono mah harita teh ukur baketut hasil hayamna kadon eleh. Katempoh kawas anu lualung se. Duit saraju teh kiwari malapur kudu dipasrahkeun ka si Atang. Sapadaya eta patarungan rea-rea di hayam sejen anu diadukeun. Ngan bae minangka anu pang onjoy jeung paling pinunjul teh iwa ti hayamna si Atang jeung Mang Kemen. Anu nelah si Geheng. Sababaraha kali diadukeun teh unggul wae. Atuh bajangan teh panasaran. Sabab hayam nu sejen mah eueuh anu mampu pikeun ngalawanana. Manehna gura-giru sesaleke di antara nu lalajo maju ka pakalangan. Atuh ari geus aya di pakalangan pok manehna teh cacarita. Ayeuna mah hayam Abah wa ngadukeun. Abah teh mawa hayam ye. Wanieun lamun diadukeun jeung si Demplon atawa jeung si Geheng. Ngadenge kitu teh si Atang jeung Mang Kemen curinga. Sabab geus pada apal kebajangat mah. Anu kungsi boga hayam hebat anu nalah si sambar nyawa. Tapi barang duanana ret kana hayam anu dikekelek ku bajangat. Tetela lain si sambar nyawa tapi mangrupakeun hayam anyar. Bah, geuning
bade ngadukeun hayam anyar bah. Aduh, ari si Sabar Jawa ka mana bah? Nya atuh ari ngadukeun hayam anyar bah. Si Demplon oge waniheun bah lah. Tapi lamun jeung si Sabar Jawa kelaanan. Nya hayam anyar. Anu lah si Baraja geni. Sok we hayang nyaho ayeuna mah urang adukeun. Ku abah ge datang ka dieu. Rek mecakan ieu hayam anyar jang. Nya bah, sok lah. Panasaran kuring oge. Tapi moal tumpangan lah bah kuring malah. Inggis eleh bah. Nya teu naon. Da abah ge ukur hayang mecakan we wungkul. Ngadukeun hayam sote. Tapi kade ulah kaluhung jang. Kamu nanti si Demplon teh nepikeun ka pae. Sabab ieu si Baraja geni teh leuwih hebat batan si Sabar Jawa taeun teh. Nya can percaya kuring mah lah. Lamun ka si Sabar Jawa mah geus kasaksian bah. Hebatna. Tapi ieu mah hayam anyar. Kuring ge can percaya lah. Wanian si Demplon bah. Kapan kasaksian ku abah bieu ge si Demplon kumaha ketakna. Sakitu hebatna bah. Sok lah. Dan neon lah bah. Najan nepi ka paeh oge. Nyaho gaya kitu mah. Akhirna mah ger wae si Baraja geni teh rek diadukeun jeung si Demplon. Atuh nu lalajo teh ge panasaran. Sabab geus pada apal kabah jangat hayamna tangtu hayam anu hebat lain hayam sambarangan. Kadenge di antara nu lalajo teh cacarita jeung pada baturna. Dewek mah euy panasaran euy. Eta si Baraja geni teh nahannya hayam hebat euy. Hebat alahbatan si Sabar Jawa. Nya ngandungan we lah. Ari cek dewek mah bisa jadi euy. Sabab jangat mah pasti mun boga hayam teh dan hayam biasa euy. Pokona mah halus lah. Manehna mah bohong euy. Nyawang saksian we jang. Tuh. Geus diadukeun jang. Bener we ketingali hayam teh geus diadu. Geus adu hareupan. Ngan bae si Baraja geni mah ketinggalin teh tenang bae. Kawas eueuh kawani malah mah teu jiga-jiga nu rek tarung ngalawan musuh. Beda deui jeung si Demplon. Eta si Demplon mah mani masang aksi. Katingali beungeut teh buluna geus cara rentang. Bari jeung taki-taki rek narajang. Lalajo beki panasaran nilik tina kanyataan mah. Si Baraja geni teh kawas daek-daek hanteu-hanteu. Cicing we. Taki-taki. Kitu deui eta si Baraja geni mah mibanda bulu anu koneng emas jeung beureum. Beureumna teh kawas beureum seuneu, katingali masih keluis keneh. Katingali nama hayam anu can kungsi diadukeun. Gegag si Demplon teh ngadeukeutan. Eta si Baraja geni geus deukeut mah gapruk garapak ceprot. Tuntuyan panarajangna teh nu ngandung kakuatan anu bedas. Kiwarikeunna ka si Baraja geni. Ulah jo geus nyangka tangtu be cenah eta hayam teh bakal rubuh usakali kabeunangan oge. Moal teu ngurupruk. Tapi eta kaayaan teh jauh tina panyangka sabab sanajan panarajang si Demplon keuna. Tapi si Baraja geni mah teu naon-naon. Mualah si Demplon serangan teh kawas anu nambag atuh nepikeun ka mundur ka tukang gibeg awak teh ngagibeg baka tingku berat tingku awak. Dina kaayaan kitu teh kanyahoan gerakan si Baraja geni ngadadak gesit sakilat ngasupkeun panarajangna. Ceker kencana ngacebrot kana dada si Demplon. Hiuk ceprot. Pangkieung daya gak kebru rubuh bari kekerejetan. Mun sekatingali mah teh kahalangan ku buluna ketingali dada si Demplon teh tutung kawas anu kaduruk wae. Akhirna mah si Demplon kusakali serangan oge nepikeun ka paehna. Puguh we anu nyaksian teh kaget. Teteh lah cenah. Si Baraja geni teh hebat pisan. Pantes we mun disebut leuwih hebat batan si Sabar Jawa teh. Da eta cukup ku ngagunakeun ceker kencana nu dipake narajang ka si Demplon. Lawana teh geus ngusak jakalikeun. Lalajo pada muji bener we cenah hebat.
Hebat eta si Baraja Geni teh. Lainnya bener-bener hebat. Eta si Baraja Geni kusa kali serangan eta si Demplon pikeun ka Namru ieu biye ujang biye nya. Ieu sok ta ujang. Atuh ieu heula beulian heula ieu dagangan ibi. Malaur loba keneh ulah jongjon teuing lalajo hayam ya. Aya bagelen, aya taapem, aya comro, aya sorabi sok ujang. Sok dibalelian ujang ya. Aya nya be lah. Katuh lah keur kagok lalajo ya. Nya be hebat lah pokona mah. Duh. Bener hebat eta hayam nambah jangat teh. Euy lah hebat euy. Lamun teu nyaksian langsung mantap percayalah. Eta ku leungeun ku ceker kenca, macebron sekali ngusak tuh. Paeh langsung euy. Ya memang hebat. Hebat euy. Cika nyai lah. Ieu beuteung karasa lapar. Nya sok abah tah sok. Sok kasamayar we ada ulah darmajinya. Cek si atuh ari keur si Atang mah. Manehna mah ukur colohok we hok cai. Asa tu teu percaya cenah. Mun si Demplon teh kiwari geus paeh. Ngan dilaila mah ka manehna sadar. Geuwat si Demplon teh dirontok bari jeung dirawu. Katinggalina bangun anu nalang sanaker. Aduh, Demplon. Nah, nasib teh nepi ka kieuna euy. Pileuleyan Demplon. Aduh. Maneh teh hayam nu can kungsi eleh. Tapi kiwari mah aduh, geus paeh maneh teh. Aduh, teueuh teuing Demplon. Yap. Ayeuna mah urang balik we. Layon maneh teh kudu dikuburkeun. Kudu dipulasara sakola misti. Aduh, dedeh teuing. Ku aing diurus, dilelembut, dirawat nepikeun ka badag. Alah, diparaban uga usik sakitu rakusna. Tapi kiwari mah geus jadi bangke maneh teh. Teka hakan ku aing daging acan sia teh. Alah, Demplon. Ceuk eta si Atang bari jeung cerikan eta si Demplon. Eta si Atang teh kawas anu kagegeloan wae ku hayamna. Geus kitu mah katingali ngaleos bari mawa hayamna ninggalkeun eta patempatan. Atuh nu lalajo mah kur nampokeun we kalakuan si Atang teh. Loba anu gogodeg. Sabada ningali si Baraja Geni unggul. Mang Kemet dan jadi gimir teu wanieun mun kudu ngadukeun si Geheng jeung si Baraja Geni mah. Da eta meureun lebareun da geus kasaksian kumaha kahebatanna si Baraja Geni. Hayamna si Atang ukur sageprakan nepikeun ka paehna. Bok atuh bajangat teh. Nalek. Kumaha Kemet? Nah wani eta si Geheng teh diadukeun jeung hayam Abah. Bok atuh si Kemet teh newalan. Duh. Keloonan bah. Keloonan. Wah, loh. Tuh wani lah. Hebat lah. Eta si Baraja Geni teh hebat. Eta ku sakali serangan. Si Demplon nepikeun ka ngusak. Pokona mah hebat bah. Lain eta kenging ti mana bah. Hayam seperti kitu. Cik atuh menta bibitna atuh. Mun aya mah bibitna lah diurus we bah. Kata haji kuring mah. Nya bae ari moal diadukeun mah. Mau abah. Sawios bedo lah. Lebar mesti geng nepikeun ka paeh bah, lebar. Nya teu nanaon. Ieu si Baraja Geni mah meunang ti leuweung jang. Lain hayam sambarangan. Neangan oge hese beleke. Kudu asuruk-asurukan, bari sieun-sieun oge. Asuruk-asurukan di jero leuweung. Tok badak tok maung cik paribasana. Abah teh terus we neneangan ieu hayam. Mudag-mudag ieu hayam. Dan nurutkeun ilapat kudu neangan hayam teh. Ka leuweung Citarik jang. Tembah Abah jangat ngareka carita we. Teu ngajelaskeun nu sabenerna ngeunaan asal usul si Baraja Geni.
Dah, paingan atuh, ari kenging kitu mah dah. Bisaan si Abah mah dah. Buat kenging ilapat segala rupa. Dah, paingan atuh paingan. Dah. Kumaha carana Bah? Dah, sangkan kuring menang ilapat seperti itu. Hayang nyaho bah lah kuring mah. Oh, hebat ah. Nya kudu daek tirakat ya. Malah mah kudu daek nyileung leuman endog. 7 siki, sayalah 20 hiji poe. Sok we geura cobaan ku Ujang. Doh. Kumaha. Nah bakal hasil bah. Yang eta nying leuleung leuman endog segala rupa bah 7 siki sayalah 20 hiji poe atuh kawas hayam kuring teh bah. Nya kudu kitu. Nah cobaan we ku Ujang. Eta tadi narekahan sangkan Ujang teh mibanda hayam anu hebat. Doh nya dah. Di penasaran kuring yang nyobaan bah. Doh. Alah, sugan we atuh. Bakal hasil. Nah eta kumaha bah? Sanggeusna nyileung leuman endog 7 siki sayalah 20 hiji poe teh bah. Nah hasil. Eta we Jang. Bakal menang endog kacing calang. Si Abah mah hanas dikupingkeun ku abi teh manis serius. Teteh lah heureus Abah mah. Nyaho pokona mah. Mun hayang boga hayam alus, kudu daek narekahan. Ulah bolos strong Jang, kapan segala rupa ge. Ari di ikhtiaran mah. Tangtu maka menang hayam anu hebat. Dah kitu. Duh, dah. Loh. Nyakeun we lah bah. Engke marek diajar we carana ka Abah lah. Kuring terek jadi murid Abah, nah nek narima murid bah, narima murid. Nyapek we ari hayang jadi murid Abah mah ngan syaratna berat taun teh Jang. Duh, aya syaratna segala rupa. Cik. Kuring, aduh abi teh hayang apa bah? Kumaha eta syaratna bah? Syaratna mah lumayan. Rada berat ya. Ya eta nyaeta kudu naon bah? Nyaeta kudu daek tirakat jeung deui kudu daek kalok-lokan endog anu kacing calang. 2 siki Jang. Aduh Allah eta berat. Kabayang ku abdi bah. Mah teu ongkek dah. Borolok meureun bah dah. Kangaranan ngalok-lok nog hayam kacing calang nu sakitu mabakna. Duh. Moal bah ari kitu mah bodo lah. Moal ngaguru lah. Aduh, paingan tidak berat lah. Nah Abah kita kungsi dilakonan gitu. Ngalok-lokan nog hayam kacing calang. Nyahan teu atuh Jang. Da Abah gegablag pikiran. Sapira aku kawas nu gelo. Nog hayam kacing calang rek dilok-lok. Duh atuh nah hari Abah. Buat beres syarat ke abdi seperti gitu. Ngarah maneh we. Hanteu daek. Abah mah moal ngamuridkeun taun teh Jang. Sieuk wah. Jangat harita teh ngaheureuyan ka Mang Kemet. Duh aya wae si Abah mah lah. Geus Abah mah rek balik we teh. Da kapanasaran Abah mah geus kacumponan. Hayang mentesi baraja geni. Hiwari mah geus kabukti. Balik wae. Duh, jadi Abah teh bade mulih wae teh. Alah, alus eta hayam teh bah. Buluna emas jeung beureum seuneu. Paingan disebut si baraja geni oge. Duh, alus bah. Nya alus lah. Nya alus pisan ieu hayam teh Jang. Suksena aja tina rupana mah. Teu kawasi sambar nyawa, ieu mah hayam teh luis pisan Jang. Tapi mibana kekuatan anu rohaka. Kawan kasaksian si demplon oge nu sakitu jangkung gede jeung montokna. Sakali tenggelan ngusek Jang. Sabaraja geni teh atuh Jang. Ieu teh bakal ngagejleungkeun. Ngagejleungkeun sok adu hayam bakal gejleung. Sab Abah kiwari mibana hayam anu hebat. Duh, nya Allah geus kabayang ku abi bah. Eta si baraja geni teh mun makalangan bah lah. Wah teu loba nu galimir bah. Wah teu nu sarohak ngali kahebatan si baraja geni mah duh. Kan kinten-kinten ieu duh. Kumaha bade diadukeun bah. Ka saperto si
eta si samar nyawa. Abah teh puguh rek ngadukeun si baraja geni teh. Kaponan si samar nyawa teh kiwari manggeus kari jenatna. Geus pae. Ai. Kumaha kupingan teh tos pae? Geus eleh. Geus pae. Duh, lah nanti sakitu tepan hebat. Kapan aya lawan anu alus? Yang harapan musuh anu kuat. Sa eta nu kita tos ngelehkeun si samar nyawa bah. Nu geus ngelehkeun si samar nyawa teh ngaranna teh si Jelug. Hayam bogana si Tarman. Nu kiwari dumuk mah tu di lembur Cihonye. Oh, tempat pakalangan teh anu ageung bah. Nu sok diayakeun acara ngadu hayam. Di dinya kan urang dinya si Tarman teh. Abah teh ngadon-ngadukeun si sambar nyawa, anak sayam abah teh geus meunang, geus unggul. Ngan abah harita teh nangtang, cok si teh saha anu bisa nyang hareupan hayam abah si sambar nyawa. Bakal dipasrahkeun hadiah teh. Nya tu rojo teh ujug-ujug anu datang. Hirik tina tangtungan mah mama hayam anu jangkung gede. Sugan teh lain hayam alus, hayam hebat. Eta we si sambar nyawa teh nepikeun ka ngusap, nepikeun ka paehna. Duh, paingan atuh. Paingan abah milarian hayam nu leuwih alus ti sambar nyawa. Jadi abah teh rek bilatungan balitungan maksudnya bah. Abah teh rek balitungan we ka si Jelug. Aduh. Lah abi jadi penasaran balah yang lalajo. Engke pamun abah ka ditu deui ka lembur Cihonye bari ngadukeun eta si sambar nyawa, eta si baraja geni, abis yang nyaksian lah, ngelajo lah, kababatohan we lah, doh, mau kabayang lah, hebat ya dukeun lamun jeung si Jelugnya mah, hanya hayu rek di rumah, ngan bayar ya nama can aya diadeakeun di acara di lembur Cihonye teh, aku mah gitu bah, kapan kibanawan lagi can, ngajakeun di acara, sabab cenah ngeunaan kejadian anu geus kejadian di deket lembur Cihonye. Kapan aya jelema opat bae teh pupugu. Bisi aya ka kejadian nu dipiharep ngasugan we engke mah geus aman. Bakal diayakeun deui acara ngadu hayam taun teh jang. Duh, nya muhun. Duh, wartosan we abi bah pokona mah. Lamun abah bade angkatkeun itu, duh, ulah teu ngajak abi. Tah kitu, duh. Kumaha didukung abi. Tenang. Pokoknya abdi bakal jadi asisten abah. Nya syukur ai kitu mah. Geus sila abah terek balik ayeuna mah. Da waktuna ge beak euy. Mitra waktosna parantos teh nya kapan deui. Cageula urang tuna jajar cerita Jelug hayam gaib dugi ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajeng. Atuh sim kuring pamit. Mugia baraya di mana aya dene kasehatan lahir sareng batin. Dilancarkeun dina sagala rupina tiasa kahibur ku dongeng mang sok sanaos dongeng masajan. Tong hilap di like, di komen, oge utami nama di subscribe nya mitra di subscribe. Supados channel mang teh majeng mitra. Supados channel mang teh langkung ageng sareng mang beuki semangat dina ngadongengkeunana. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.